Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuhuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kameungeut urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat di alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka-2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya. Kang Ian Aditya ngaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos nguntunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat di alam gaib bagian anu kaduana urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna sor cekopina para samakna betotola simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung-dung tes. Para wargi sadayana wanci isuk-isuk basa wanci haneut moyan barda lumampah dijajabkeun ku paneutupna anu geulis nyatana Banuwati putra Mama Kiai Nur Ali. Tujuan barda harita nyaeta seja ngajugjug ke hiji guha anu aya di tukangan cai anu nyurug di belah kulon eta tempat. Paniatanana geus buleut hayang bisa ngagem ilmu kuncian Khidir anu diijajahkeun ku Kiai Nur Ali. Sanggeus nepi ka handapeun curug harita barda malipir kana sisi gawir anu kira-kira bisa dipake netekeun sukuna sanajan bari jeung leueur nu antukna barda. Lambat laun bisa nepi oge ka jero guha nu kayaanana pinuh ku batu stalaktit anu kayaanana pinuh ku batu anu sarareukeut tur anu mararencos mirupa corak-corak ukiran alami nu kacida alusna. Kaasup sora cikaracak anu sorana patembala harita barda diuk sila luhureun batu anu meber bari ngumpulkeun pangacian musatkeun pikiran jeung hate. Penting anu munggara dina waktu keur olah zikir
kayaan langit poek bentang-bentang oge jika nu hoream nembongan komo bulan mah bisa potong-potong acan anu ukur sora satu peting anu reang bisa ada patembalan jika nuker ngobrol jeung pada batur ika jauhan ngacengungna sora anjing babau dipiriku sora buek anu mairan nambah-nambah geumana eta patempat nalika barda keur anteng-anteng tapa tepati lila kucuprak 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 kadengi jika aya nu lempang dina luhur cai barda ada curingha nitenan sakuriling eta guha kayaan guha teh memang caang tina lantera tapi waleh sanggeus dititenan barda teningaliana naon reup deui barda meuremkeun deui panonna bari tetep zikir jeung masrahkeun diri kanu kawasa sagemblengna kucuprak 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 sora anu keur lempang luhur cai teh kadenge deui malah mah asa beuki ngadeuketan rasaan barda gerenggeng sora iblis ngagerenggeng di luhur langit kadegina saheng matak pikasieun komo deui basaya hiji sora anu ngagerewan barda 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 sora eta iblis pating saleor handaruan nepi ka sasatawan mah laluncat bakating kuraruasna harita barda mukakeun matana nalika beunta na ari breh teh manehna ampir-ampiran loncat jeung ruas matana teh sirikna dibetet-betetkeun bakating ku teh percaya kana tetenjoanana kiwari hareupeunana geus nyampak aya hiji makhluk nu ngabedega nu pangawakanna jangkung gede matana bolotot burai beureum ceurina ti balik bari jeung rawing bibirna ti tunggiwil kaluhur jeung anu matak leuwih aheng jeung anehna liang irungna nyang hareup kaluhur kejaba ti eta buukna jog-jrog jika injuk bari jeung gonta ganti warna jika londok rada gimbir oge harita barda rada sentar yang harapan makhluk jika gitu tapi mana inget karena papatah kiai itu alhamdulillah tapi manehna inget karena papatah Kiai Nur Alif anu geus ngabejaan lian ulah sieun jeung kudu kuat mun gogoda datang eta makhluk teh ngagerowan deui sorana serak-serak berat barda kernaun ilaing di dieu barda nembalan sok sanajan bari jeung si ke ari anjeun teh makhluk naon nah asa aneh kieu atau anjeun teh makhluk blasteran gitu atau turunan naon naon anu blasteran teh kula dengar di manusia cik eta makhluk bari matana keluar tapi gancang asup deui karena kongkolakna nepi ka barda anu ningalina jadi pias soak jeung sawan nempo mata nolol laju asup deui kana tempatna belastaran teh campuran jeung anu sejen misal urang dieu jeung urang boleh
atau bangsa anjeun kawin jeung gajah atau jeung naon wae anak nate jadi blasteran. Cek Barda gitu nate bari rada nyerenge da lucu oge ari disidik-sidik mah komodeui mun ningali bukna anu jiga lampu disko eta makhluk teh kayana napi ka lucu. Ngajabruk silaing madelu manusia maknya ayam makhluk kawas gula kawin jeung gajah urang ngajar silaing manusia. Nempok itu Barda jadi ngelusur. Manusia nagunaon nilaing ilusurnya teu kuna naon tapi kula masa aneh we aneh beda naon aneh gunaon kuring ngarasa aneh teh eta pangabung kunaon atuh liangna geuning malik kaluhur meureun lamun hujan teh cai asup kabeh lamun teu dipapayung teh. Wah ngerti kaula oge teuing dosa naon ieu kolot kaula apa memang pangarangna we keur sengklek meureun nyipatan irung kaula malik kaluhur. Daek teu daek Barda jadi ilusuri deui ku nempok polah eta makhluk. Sajongjongan mah harita kayaan teh jadi simpe kasup eta makhluk anu mencrong ka Barda anu anteng dina tempat diukna. Ari keur Barda harita sok sanajan dirina bisa ngobrol jeung makhluk anu cirimna aneh tapi ari hatena mah tetep manteng minta tulung kanu Maha Agung muntang kanu kawasa. Teu pati lila eta makhluk anu aneh teh tumanya deui ka Barda. Manusia benerna ilaing keur naon atawa hayang naon ngadon mendeko di tempat manusia. Kaula keur diajar sabar tina gogoda jeung diajar ngadeukeutkeun diri kanu kawasa. Nah bener ilaing rek sabar jeung tahan tina gogoda. Bener kula rek diajar setik-etik sabar. Lamun silaing bener rek sabar coba tambanan ieu pangan diwaza kaula manusia. Ceuk eta makhluk bari ngayunkeun peureupna anu katempona segede tingkul. Ku teu disangka-sangka panarajang eta makhluk sakilat nyeleber rek ngahancakan awak Barda. Wush! Pikeun Barda anu teu boga pangabisa tina bab kanuragan atawa ilmu silat. Dirina teu pisan aya kasempatan keur nangkis atawa pikeun nyingcet. Hari tangan ukur hiji kakuatan Barda nyaeta keyakinan jeung hati anu bersih jeung teu oleh zikir eling kanu Maha Agung. Nalika eta peureub makhluk anu ngandung kekuatan rohaka tinggal seetik deui rek ngahanca kana awak Barda. Ngadadak tina awak Barda kaluar cahaya bodas anu ngurungan sekaligus nangkis tina panrajang si makhluk. Eta makhluk nepi ka mental nubruk batu. Sapada harita batu anu sakitu gedena teh
katembrag ku badan eta makhluk jadi lembut. Sedangkan si makhluk anu aneh katempo nyang saya bari renghap ranjung kerewas nalika pereupna dihadang ku sinar bodas anu ngalantarankeun mehna mental deui ka tukang. Waduh, ngedan da ngilmu na daon eta teh nepi ka ahing-ahing teuing. Bener euy, tenggelan ngaing nepi ka teu mampu noel kana kulit-kulitna acan. Walah hayang nyao jang di bang nazaran ngaing mah dinyobaan sia sekali deui manusia. Ceuk eta makhluk bari sabut eta makhluk narajang deui malah leuwih tohaga tibatan tadi. Kajaba di eta leungeunna ayeuna mah eta makhluk nyekel gada anu ditinggangkeun sataker kembek ngarah kana sirah Barda. Tapi aya ku aneh acan oge nepi eta gada makhluk anu rupana aneh teh harita geus ngacuralit deui ka tukang ngacongkeng bari gegerungan. Siut kolawe. Waduh, alah, ampun manusia, rubaza kula eleng jajaden. Ampun manusia, ampun. Timimiti ayeuna kula sejak ulun kumaula ka ilaing bisi dina hiji bangsa aya karapat atawa kabutu tinggal gerwan kaula kalang genggong manusia. Geus kitu mah ngadadak les eta makhluk anu ngakukeun kalak genggong teh leungit duka teuing ka mana jig. Para wargi sadayana kitu kayaan Barda isuk nepi ka sore, di sore nepi ka peuting, ti peuting nepi ka isuk deui tapak diuk sila luhur batu nemprak sedangkan luhureun sirahna cai nyurulung nyurug. Nalika nincak poe nu kadua Barda aya dina jero guha. Cag urang tunda heula kayaan Barda anu keur fokus khusyuk menekung kayang agung. Caturkeun di tempat sejen tepatna di pasantrena Mama Kiai Nur Alif nyatana pasantren anu aya di Nagri Sabah. Tarati Sasari Nyimas Banuwati pagaweana ngan ukur hulang jentul panona neuteup kapala bah cai nyurug anu aya beh kulon ngeun eta pasantren anu mana cai nyurug eta mangrupakeun tempat Barda anu keur olah ilmu tatapa teh. Hate Nyimas Banuwati boleh cumantel ka Barda nepi kalat poho kana nginum poho dahar komodeui ari ngawuruk ngaji mah pada dilakonan ge bari jeung teu puguh pipikiran ngait cumantel we ka Barda. Sing horeng anu geulis Banuwati teh keur kasmaran keur katarik ati kapentang asmara ku pamuda ti alam manusia nyaeta Barda. Nalika keur hulang jentul kitu teu karasa si panon Nyimas Banuwati ngalembereh masihan pipina. Nah hatena ngagerentes, Kang Barda didoakeun Kang sing enggal kabiruyungan pamaksadanana Kang. Aku naon atuh ieu hate beunang dipangpalerkeun hese dibenjokeunana Kang. Gusti
Kang Barda kokolebatan dina kongkolak mata ahi. Tibeurang ngaji yakulu, tipeting ngaji imriti. Tibeurang asa mimilu, tipeting asa kaimpi-impi. Gusti. Itu gerendangna hate Nyimas Banuwati. Harita dirina teu nyangka bakal ngalaman rasa samodel kitu. Ngadon kapentang rasa ku jajakat di alam manusia ngan ukur karak pangisaliwat. Nalika Nyimas Banuwati keur anteng ulang jentul kitu teu kanyahoan. Di kaanggangan ramana nyalukan ti tukang ngeunana. Nyai aluksi geura bebereusi. Da ieu teh sakedeung oge asa. Keun Jang Barda mah isukan oge ka dieu deui bakal balik. Ulah teuing pati dipikiran bisi gering geulis. Hayu geura ka Cai. Cek Rama Mama Kiai Nur Ali. Atuh kurubug. Harita Nyimas Banuwati ngagurubug bakat kurwas jeung era komo deui nalika ramana nyarios kitu. Jiga nu surti kana eusi hatena. Kancang Nyimas Banuwati ngusap pipina anu baseuh bari tungkul jeung era parada manehna nembalan ku sora nu amni lalauna. Oh, mangga ama, mangga. Kedap deui abdi ka jamba. Ngan sakitu kecap Nyimas Banuwati. Geus kitu mah leos we. Nyimas Banuwati ngaleos ka jero. Para wargi sadayana. Poe harita mah panon poe oge tepati panas. Malah mah mega hideung sakapeung ngahalangan. Jadi ngiuhan sabudeureun pasantren Nagri Saba. Sedengkeun Barda anteng dina zikirna ngadawamkeun asma kuncian Khidir anu geus nincak kana poean kadua. Peuting ngamimitian datang dibarengan ku lapat-lapat sora azan maghrib di pasantren Nagri Saba. Kulisik Barda ngulisik mukakeun panona anu saterus nama ngolesed tina pangdiukanana muru ka hiji cai anu ngocor tina sela-sela batu anu maksud nama Barda terek wudu pikeun ngalaksanakeun salat maghrib. Gancangna carita peuting teh geus rehe combreng simpe jempling teu kawas biasana. Jangkrik oge jika nu hoream disada nu aya ngan ukur dibaturan ku sorat cai anu nyuruh. Dina sajroning keur anteng zikir di kajauhan anu datangna ti jero pileuweungan samar-samar kadenge ku Barda sora awewe menta tulung sorana melas melis pikawatir. Tulung 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 tulungan tulung tulung. Ngadenge sora nu melas melis harita Barda ngusahakeun diri sangkan teu kaganggu teu kapangruhan ku sora eta. Kusabab manehna nyangka eta ngasa ukur gogoda. Hatena beuki manteng kanu kawasa, pikiranna beuki musat kanu digjaya. Hate jeung pikiran dikosongkeun tina naon anu bau dunya. Barda harita ngarasakeun hiji kakuatan anu asup nyurusup kana awakna. Karasana tiis laju sumarambah kana baya. Keur kitu
Harita ngadadak awak Barda ngageleter kalawan hebat. Kalawan ngageleterna bari ngaluarkeun cahaya anu matak seram. Teu pati lila jeleg. Harita hiji jirim anu sarua jeung dirina kaluar tina ragana sorangan. Barda jiga anu miraga sukma. Sajongjongan mah kembaran Barda anu kaluar tina dirina nitenan kana awakna sorangan anu keur anteng zikir bari luak liuk nenjoan sakuliah eta patempatan. Sedengkeun sora anu ngajerit anu menta tulung beuki lila beuki tari. Tulung, tulungan, tulung, tulung. Ngadengi anu gegeruan jeung menta tulung masih keneh aya. Harita Barda ngagerendeng. Nah, sora manusia atawa sora setan eta teh nya. Sora setan jiga nama anu ngahajar rek ngaganggu jeung rek ngagoda kana tapai. Tapi aing penasaran, asa yang ngilikan. Bisinya eta teh manusia anu rek diroga halak ku jalma jahat. Itu ceuk rendeng hate Barda. Anu saterusna awak Barda anu kaluar tina warugana ngeblesat ninggalkeun raga aslina ngajugjug ka jero leuweung mudag ka sumber sora. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.